Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika mimman 'allamnahu tetes saking wong kang ruh alimna ruh sun sadawa iman dakhala halaman zaman yusra ing negara muslimin ahli bait saking ahli bait as-sayyidatu Aisyah utawi Gusti Aisyah binti Ja'far as-Shadiq kang putra dan Ja'far as-Shadiq al-madfuna kang den kubur jawari babil qurafah dalam atawa kalawan nanangga bab nanangga tedeket barat bab qurab wa ala bab turbatiha munaratun qasyarah lan ikut tetap ingat lawang kuburan Sayyidah Aisyah utawi menara kang cindak kadzalika mimman alimna ikut tetap saking wong kang uring sun sadahu iman dakhala laman jaman nusa ing muslimin alil bait saking alil bait Rasul Imam Ibrahim utawi mastakada Imam Ibrahim indil Imam Zaid al-Madfunah kang putra Imam Zaid kang dan pendam kharijat Matriyah ing dalam Jabaning Matriyah ieu manjaritakeun ahlul bait keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibunuh sebagai syuhada asup ka negeri Mesir nu aya di Mesir ieu kamari Sayyidah Sakinah entos uktul Imam Husain Sayyidah Zainab bintul Imam Ali entos di ditu kitu kenen asup ka Mesir teh putra putri Sayyidina Ali Sayyidah Ummu Kulthum Fatimah di daritu aya di Mesir Sayyidah Ruqayyah sami di ditu ieu tina sawarehna anu asup ka Mesir anu kaula nyaho min ahlil bait adalah Sayyidah Aisyah binti Ja'far as-Shadiq aya di Mesir aya Siti Sakinah aya Sayyidah Aisyah eta lah nu aya di Mesir kami waktu ke Mesir kitu ziarah rabe di Mesir masyaallah anu karomahna di antarana manehanana bisa nyaritakeun bahwa negara Mesir tahun sekian bakal aya penyerangan tahun sekian bakal aya penyerangan geus kadeuleu ku manehanana ketika manehanana erek ngawudu embung kaluar ti imah embung neuleuh manusia penting teh terus we tadarru taqarrub ka Gusti Allah satu ketika batal embung kaluarnya minta ka Gusti Allah diberi ilham ku Gusti Allah ketingkeun tanah di jero imah diketingkeun tanah tek kaluar cai wudu lah yana di dieu setelah wudu kemudian ditepak deui kunya sanggeus ditepak tetep aya muncar cai minta ka Gusti supaya dieuweuhkeun ieu cai diberi ilham mual eueuh ieu mah tanda penghormatan kaula cik Allah ka anjeun kajenkeun nyarahuan batu ayalah sumur Siti Aisyah Masya Allah karomah di dunia lamun diangkat derajat diberi bintang 1 bintang 2 saya kertek pasti ke-7 ya eta penghargaan dunia seperti eta naik jabatan pangkat balok 1 balok 2 balok 3 mun ditanya Haji Pendek aing anggeus balok datang ka sabaraha 9 teu nyahonya nama balok datang ka sabaraha beakna bintang datang ka santet nanyakeun tilok nyaon teu atuh eta bodoh teh betahnya mau bodoh teh jauhnya nama datang ke sabaraha teh balok nu sok aya di dieu teh nyaho bintang sabaraha teh nyaho geus we nya itu mah kapanggih mah aya bentangan kana di dieu bintang 1 bintang 2 nyahonya sebenarnya cakap
Lu jelas mah aya bintangan we. Ya. Payah. Tadi bukan polisi orang balokan di dieu. Sabaraha balokna? Emang lain emang atuh aya sabaraha di dieu balokna teh 1 2 3 apa 8? Emang datang ke 8? Pugu nyaon teh sih. Ya. Geus kajian bagus eta geus kitu. Ari sorga mah geus teu nyawa kos kitu. Geus teu godo geus pokona geus. Bodoh teh terus-terusan. Kok santri emang yang kepangkat atau ente nu mata ulah waka disalahkeun santri mah lamun misalnya santri ditanya ya di dia bae aya gubernur datang ka dia pakai pakaian biasa pentingnya mun santri mah eta bupati apa gubernur pan bajuna akur bae nanya misal ka mas santri ya saya mau kencing di mana tempat tuh mal sopan santri mah sebab teu nyaho bahwa eta gubernur itu nya sono ada airnya lihat aja sendiri tenang jadi mau bodoh teh tenang nges jenderal misalnya jenderal ya saya mau sholat mau wudu dulu di tempat-tempat doa airnya ada coba aja puterin kalau ada kalau kagak bau cak jenderal po haram itu jauh aja dah ulah waka marah eta jenderal ka santri ulah waka marah eta gubernur ka santri nanya teu sopan ngajawabna tuh cari aja sendiri tuh cari sebabnya teu jauheun pangkatnya lamun eta gubernur jeung jenderal marah seret itu anak kenapa tidak sopan masuk undang-undang tidak sopan emang aya ada sopan penghinaan masuk ke pasal penghinaan menghina dia gak tahu saya jenderal kali begitu dia mas santri ya mohon maaf ieu mah deuk dirantai emang kunaon karena mana ditanya teu sopan kali emang eta saha eta jenderal emang jenderal ya, emang gitu aing mah teu jaho sugan teh hansip ya kitu teh itu jaho aing mah sugan teh lain jenderal teh jahoeun geus ketika teu jaho ulah kaget gubernur ge anak enggak sopan itu tanya interogasi ke orang emang sia teu sopan kasa ka itu ya tukul mah sakikieuna bae emang nanya tempat kiri baca boleh itu aja coba aja cari sendiri jadi begitu emangnya sia teh jauh eta saha saya tah eta gubernur oh gubernur itu teh jauh sekarang gua lama atuh lah orang lembur mah RT naon gitu eta deuleu ku sia tadi dieuna teh abang baluhan di dieu na ente gula teh deuleu teh tah jadi nu teu jauh mah kudu dimaklum nu mantap mun kadatangan kiai teu jauheun pangkat kiai padahal wali nah teu menang kieu teu sopan sia ka wali teu menang kos kitu teu ke kiai harus sopan sama kiai nih kiai ini ya harus sopan antak habib kadeuleu pangkatna handap ente jangan begitu sama habib sembarangan aja begini juga turun nabi. Dari mana kamu dapat agama? Dari Nabi. Nabi itu tetesannya nih sama saya. Hormati dong saya. Punggu jelema teh jauheun nya Habib. Atuh kasih tahu dulu. Saya Habib. Turunan Kanjeng Rasul. Paling cak anu ditanya teh, kok Habib sih nggak pakai peci sih? Kan Nabi nyuruh pakai peci. Jangan banyak ngomong loh. Ini mah urusan gua, tapi yang penting gua Habib nih. Jadi kuari besok inget ka dongeng abah kula teh. Ayah Habib marah lantaran tadi hormat marahnya anak ayah jelema hideung masya Allah dihormat sasalaman dicium dibulak balik ke mana diiring-iring kepentingan anak nah nu Habib teh marah woi saudara-saudara ini salah orang hitam yang hina kenapa dihormat-hormat dia bukan keturunan Habib ajam dia kalau saya nih turunan Habib kenapa nggak dihormat salah kamu sekalian marah eta Habib jol kiai anu klarifikasi saudara-saudara semuanya tidak salah ini Habib tidak dihormat nggak salah ini ajam orang hina tapi dihormat nggak salah sebab penglihatan masyarakat Habib karena tidak mengikuti kakeknya, tidak memakai syariat, dianggap bukan Habib.
ini orang ajam karena make petuah-petuah kakeknya yakni Kanjeng Nabi, walaupun dia orang ajam dianggap Habib, enggak ada yang salah. Nah kan nasihat ngenang, oh cak Habib hojanya, masya Allah, ini tuh dianggap Habib teh ya, kulantaran teu make aturan syariat Kanjeng. Ari ieu nu lain Habib dianggap Habib lantaran make syariat. Atuh urang ge kuari lamun nuturkeun Kanjeng Nabi dianggap Habib. Ngan ulah kieu dong, nih Habib gadungan. Atuh. Jadi nu lain Habib dianggap Habib lantaran nurutan Kanjeng Nabi. Nu Habib asli teh dianggap Habib lantaran teu nurutan Kanjeng Nabi. Nu salah. Nah, kelantaran Habib karti kunyana langsung memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri teh datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mas sadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikan manusia tetesan Kangjeng Nabi. Endeu kumaha syukurna aing ka Allah. Batur mah ajam aing mah nabi, syukurnya na. Tidak syukur etalah engke bakal rendah serendah-rendahna timbullah tawadu. Habib teu ngaku Habib sanajana Habib ya, enggak, mantap. Ieu mau encana naon? Habib. Aya maksud lain kecuali Habibna memperkenalkan teh maksudnya bagus. Ana Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Ana Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi Al-Jahannami. Wah, teu beres sama kos itu. Iya. Nah, akhirnya dengan cepat Habib mah tawadu, masya Allah berbalik kuari jelema nu tadi mencemoh Habib kuari Habib dipakai karesep lantaran geus tawadu dipakai karesep teh sana enggak kamari mah keur hayang henteu ketika jana geus embung jelema kabeh kanyana nyana geus embung. Kos kitulah kahirupan teh ketika urang geus embung jelema datang. Urang lamun embung karena dunia datang. Urang hayang karena dunia lompat. Tanu matak embungkeun karena dunia datang. Cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu atuh dunia ge kabur deui. Apa segitulah. Masya Allah nu lain Habib dianggap Habib lantaran nuturkeun petua Habib. Nuturkeun mauizah Habib syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi. Nu asli Habib dianggap lain Habib lantaran teu nuturkeun Kangjeng Nabi. Ulah kaget kos kitu teh. Nah, ieu keturunan Kangjeng Nabi nu aya di Mesir. Di antarana Siti Aisyah nu berkaramah. Masyaallah kan bintu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq eta adalah cucu Uyut. Nah, iya mah anak Syekh Ja'far Shadiq ngaranna Siti Aisyah. Dikuburna di mana? Jawari Babil Qarafah. Qarafah teh kuburan di Mesir. Ala babiha wa ala babiha turbatun mudaratun wa ala babi turbatiha mudaratun qasyarah. Aya mudaran masjidna tak di luhur. Urang mun di mana ka ciri oh itu Siti Aisyah. Belah itu oh itu Siti Sakinah. Oh, rame nu zarahna nu dagang lomba. Wahara berkaromah eta teh Siti Aisyah anu geus narurut ketika naon bae nu dipake ka hayang ku jana ucapannya sakecapnya waliyatullah insyaallah wa kadzalika kitu keneh mimman alimnahu dakhala misra turunan Kangjeng min ahlil bait rasul Imam Ibrahim bin Imam Zaid al-Madbunah Qariyat Matriyah. Sirahna hungkul ketika perang buntung huluna dibawa ke Mesir. Awakna buyak cacang-cacang. Sirahna dibawa ke Mesir. Syuhada min jumlatil syuhada. Teu kaget para habaib mah ketika perang paeh dicincang teh geus biasa ti luhurna. Kitu Said Husain teh huluna dipotong. Secara rame sebab tiri tulah kos kaitu mata gagah para habaib teu sieun paeh mengembangkan agama di urang teh baheula para habaib
para baik belum mantak lain lalawar turunan kang Nabi buagah datang ka kuat Habib Lutfi leles gagah Imam Habib Rizik ku kasu buagah bae Habib Budor gagah garaga Habib Rizik lain lalagan buagah na paharajas Habib Budor eta kan udah bala cicing tadi dia Habib Budor di dia cicingnya satu ketika nyana kan ngayakeun pengajian sababaraha lembur di samping dakwah nyana balik penting mantes ceramah kemudian tekuat jasa ya tekuat matana tekuat tunduh jasa nyana kan nyupiran sorangan insyaallah minta ka Allah ya Allah ya Rabbi saya ini udah nggak kuat tapi saya pengen sampai ke rumah cekian teh karena di rumah banyak pekerjaan ibadah kepadamu ya Allah reps dilepaskan mobil datang sorangan itu apa motor ngantu menang di beja-beja bayar kan jangan lumpang sorang ente coba ngajajah hayangnya coba Jependi misalnya aduh nurutan Habib motor hadiahan Habib motor ya Allah ya Rabbi abi ngantuk ya tapi hayang geura dagang kan ka ieu mah lamun isuk-isuk teh datang kan ieu dagangan rek dilepaskan bae zat isukna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah pelang ke rahmatullah udah seturut-turutna eta lain lalagaan Habib motor Masya Allah geus bugu Habib Tohan nu baheula bisa kejar-kejaran jeung polisi kita eta mah dieu kumaha jadi catatan bae ka Abah teh saya mau ke sono ke apa ke Habib itu tuh Abbas saya ada anak santri nggak yang gitu yang apa namanya nganterin saya ada kebenaran Abah anak boga motor budak santri teu boga SIM gitu antarkeun dia tuh diantarkeun set pun di baheula mah tah di tanjakan Cimonet teh tanjak belah dituna belah katuhna eta pom didinya teh begitu di memehna asal memeh nanjak nanjak we aya ta polisi di jam baheula set polisi cek Habib tah terus polisi kan make motor BM ieu teh non ngaran-ngaran gue teh Bentley aing mah jeung nu bodoh teh ku sekarang ieu motor anu gede Harley oh sia makan kos gitu begitu ya duduk cak santri teh bagaimana terus eta jarang ngudag teh daekeun ngudag coba ngan tuh ngawal kos ngawal ajupan ieu bensin Bib enggak ada bensin udah bensin dulu cerek-cerek teh nggak bensin heula kan di belah katuh tadi set bensin eta kunaon atuh lain ditangkap ditolol teh polisi ayo model kan terus beres bayar berangkat polisi ngudag deui atuh naonan datanglah ke Habib Abbas polisi balik sekuatan polisi balik guys barang datang Habib Abbas dah pulang sono udah datang sini buka sepelukan dengan Habib Abbas Bib saya pulang ntar gimana itu wah udah sono Bib ini kalau pulang itu polisi masih ada udah pulang sono udah selamat dah santri ge aing geus kumaha ge pasti ditangkap nah atuh SIM teh boga pan kunaon atuh eta polisi teu neuleueun ka nyana nu sejen mah tret nyana geus dipasrahkeun motor ge jan maksudna dipasrahkeun ge jalan nu nyana ieu nu kiai nu sabolo kiai geus ka dituna mah eta deui budak teu tanggung jawab da budak lah gimana nyana lalaunan tadi polisi teh maksudnya sampai ditangkap narasan culek diteruskan ke polisi terus nyana inget ke Habib Abbas terus kayak Habib Toha terus eta polisi gitu deh polisi terus aja tetangga dia nyana kieu bae aduh eta si lalakon kunaon kos gitu polisi teh nurutan Habib Toha terus
urang lamun nyaritakeun para habaib anu geus deukeut ka Allah pohara nya nama asal geus deukeut pohara dibere karomah teh tah lamun polisi dibere bintang eta penghargaan wali dibere penghargaan karomah ngan teu menang diayang-ayang karomah teu menang dipermainkeun nu mantak kadugalan teu bisa pakai perang teu bisa teluh teu bisa pakai perang teu bisa tapi jang atraksi doang sulap teu bisa pakai perang sulap dikir-kir jadi manuk eta tadi sapu tangan kok jadi manuk sih manuk dikir-kir jadi sapu tangan deui ya Allah tah ku ada sapu tangan dikit set jadi duit artinya namun bisa nyeun duit pemerdanan atuh sapu tangan bae hayu meuli nu loba gitu-gitu tapi kunaon henteu berarti kan teu bisa pakai perang nah teluh teu bisa pakai perang sulap teu bisa pakai perang ini bisa pakai perang ini adalah karomah ketika geus terpepet darurat militer cek militer teh darurat karak ya Allah wow dibere langsung kos gitulah eta keur carita darurat Habib Toha aya ngapanggih jeung Habib Abbas eta kos gitu atuh eta polisi gak bisa katahan gitu sanu nahan sih nu lucu nama eta keur meuli bensin nya usah kumaha nu kenceng teh atuh pan neulekeun jelema eta si polisi stres tah naon Lailah ahli bait teu aneh perang dihareup nya nama nu kuari perang di Baghdad nu kuari di Suriah eta adalah keturunan zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngembangkeun agama di urang zuriat Kangjeng nu mantap kukula mah dicatat bae ketika Ahok kakarak naik jadi gubernur catatan di jero hate kula nu mantap nyeri kula ieu kanyana emang naon tah ketika manehanana debat tegas ketegasannya nah dilawankan ku Habib Rizik cek ada teh atuh kenapa banget itu Habib Rizik Habib kalau nggak betah pulang ke Arab nyeri tak kula adalah Habib Rizik na para aulia Allah ngembangkeun agama ti Arab ana minal Arab cak Kanjeng Nabi sia ngusir-ngusir atulah bener bae kok ge ulah sembarangan nah iyalah keturunan Kanjeng Nabi wa kadzalika mimman alimna wa dakhala min suami ahli bait ya rasul Imam Ibrahim sirahna hungkul wa mimman allahu bina wallahu a'lam